bapak jeung ibu moyang urang baheula. Nu kamari diceritakeun tentang iblis. Ku biadabna iblis, ku bangkawarana iblis teu nurut ka Gusti Allah, di tengah hormat sujud ka Kangjeng Nabi Adam, tetap janama embung lantaran aya gede hulu takabur, asa aing mulia, asa aing agung, maknya nu mulia jeung nu agung kudu sujud ka nu sahandapeun aing. Keheula aing maka cak Allah teu layak surga dicicingan ku jelema anu sombong jeung takabur. Turun sia iblis, turunlah iblis ka dunia. Jadi kuari di sorga geus eueuh sakadang iblis. Nu aya sorangan Kangjeng Nabi Adam alaihis. Masya Allah. Ente bisa ngabayangkeun Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga. Sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Numantak lamas kana jannata masyafiha mustauhisan barang Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga cicing nyala lempang ka kalir ka kidul ka wetan ka kulon ngarasa teu betah di sorga teu betah. Cek Gusti Allah, Adam kunaon maneh atuh ngarasa teu betah. Gusti. Ustaz saha batur ngobrol. Eta istana sakitu paharana buatan aing ciptaan aing. Tuh kendaraan sia hayang naon bae berandek naik naon bae. Eta bubuhan sakadaek sia deuk kumaha bae ge. Tetap Gusti eueuh batur ngobrol hesek abdi teu betah Gusti tetep bae teu betah. Oh teu betah, teu betah kayaknya ho aya bae sarelah Kangjeng Nabi Adam falamma nama barang Kangjeng Nabi Adam sare khuliqat min dal'ihil qusra min syaqqihil aisar cokot ku Gusti Allah tina iga nu pendek paling handap belah kenca cokot ku Gusti Allah dijadikeunlah Siti Hawa citakeun ku Gusti Allah plek cicingnya di sisirna ente ulah boga pikiran kos urang bojong Siti Hawa atau bangsa kos orang korelet gitu. Moal aya nu geulis di korelet. Ngaranna ge korelet, kutru, pangodokan. Sakurang korelet belum tahu aja dia. Nu jelas bagi layang yang tetap di korelet bagi bojong mah irung penyek. Pahili jeung kutil. Ayo masih Hawa mah poharat, masya Allah. Begitu hudang Kangjeng Nabi Adam, gigisiknya barang bentak. Siapa sih ini? Kaget Nabi Adam. Berjuta bintang di langit. Satu yang bercahaya. Emangan hiji-hiji nyana doang. Ku Kangjeng Nabi Adam langsung dek dirawel. Siti Hawa ge sarua ningali Kangjeng Nabi Adam ge bogo. Sarua pada dek ngarawel. Cek Gusti Allah stop. Oi. Ieu nanaonan. Paingan kuari. Tesaha asal nu herang bae haju bae. Mending mun lain ustad masih kene SMS-an bohon. Cak ustad teh emang aing lain jelema.
aing mangan syukur nembongkeun kanormalan aing nu sabenerna mah. Wah, ta Ustaz. Masyaallah. Barang diselidik ustadna horenganan di partai PDI. Pantas. Nasionalis jiwananya net. Cek Gusti Allah ulah wa kadam awak tetap maneh kudu melalui pertikahan heula. Gusti kumaha atuh abdi tikahkeunana kusaha? Ukaula nu agung. Sok tikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeunna Gusti Allah dengan mas kawin melalui mas kawin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu bari geus kawin. Cek Kangjeng Nabi Adam Gusti betah ku ari mah di sorga teh. Kabari mah abdi sakieu lubak libuk loba ieu loba itu ge tetep bae ketika abdi sare gugulitikan sorangan bae naon hartina atuh abdi sare jeung guguling. Tapi panai kieu mah Gusti disebut guguling, ja emang lempeng disebut nyana eta adalah simbut atau memang sok nyembutan abdi. Ngan beda naik simbut biasa mah tilok nangkep ieu mah nangkep. Ulah ngomong cek Gusti Allah. Geus aing nyiptakeun sia keur sasenangan. Betah Adam betah, Hawa betah, sangat betah. Sok wa qala Gusti Allah ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam geura rumah tangga anta anjeun wa zaujuka jeung pamajikan anjeun nyaeta Siti Hawa jannah tadi surga sok maneh geura imah tangga surga nu sakieu legana nu moal kanyahoan tungtungna ku maneh jang maneh duaan. Oh masyaallah. Aing ngadenge kitu mah pohara jasa kasenangan di surga aing ngadenge si Mas Tono anu kontrakanna can kabayar. Sempit luar biasa tapi anakan mah terus bae blon. Boro-boro dikontrakan tuh di Ethiopia anu kurang dahar gerde hulu tetep orok loba berarti kan terus teu kahalangan ku kurang sangu wayah ngarayap bae. Sok ada maneh geura imah tangga jeung pamajikan maneh di sorga sakahayang maneh fakula min haitsu syitu masok maneh duaan besindek dalalahar min haitsu syitu ma tina tempat nu dipake kahayang ku anjeun dek gadahar naon bae bubuahan inuman jeung sajabana dipersilakeun cuman hiji Adam Hawa wala taqrab hadhihi syajarata imaye ulah diopen nu imaye tangkal gandrung nu ieu mah ulah dideuketan yakni ulah didahar lamun maneh ngadahar tangkal nu ieu fatakuna minaz zalimin anjeun termasuk jelema anu zalim ieu bae hiji tangkal ieu mah ulah dikukubahakeun sajabat ieu sur adek maneh min haitsu syitu mah mangga Gusti lah sakira gandrung mah tuh jaloba nu sejen di Gusti setan nyaun lantaran cak setan teh beus surga teh urut aing ku ari aing aya di dunia hayang dahar aing kudu pepelakan heula hayang nginum aing kudu nimbal heula aya teu kudu nimba cai di laut asin sial cak setan di sorga aing baheula hayang kopi tinggal hayang susu tinggal geus ngeunaheun jasa ku ari kasenangan aing nu baheula di sorga teh dinikmati ku Adam jeung Hawa ulah sambat ka niaya si Adam awas si Adam ku aing sia urut aing eta
lumantar Kangjeng Nabi Adam sesenangan di surga jeung Siti Hawa dilongo ku iblis teu bisa asup ka surga ngan sakadar datang ka lawangna doang geus Kangjeng Nabi Adam di jero surga iblis mah di luareun surga digerokeun ku iblis Adam ka dieu hayang aing sia tenurut pan kamari ge kagus lain gitu urusan nurut jeung teu nurut urusan anak urusan aing tetapi kan urusan babaturan mah terus jago atuh setan ngaranna urusan masing-masing tah mah mana diciptakeun ku Gusti Allah kemudian ku ari aya pamajikan maneh eta mah geus hak maneh da aing ngomong ngaganggu aing kuari diturunkeun ka dunia ku aing geus diduluan dunia teh jore Adam dunia teh horengan gunung sing rentul aya nu batu aya nu seuneu aya nu tatangkalan laut sing ambalaya jeung sajabana sia ulah sampe kudu diturunkeun ka dunia mah aing mah ngabejaan bae ka sia tah ieu lah hak babaturan di dieu saling menasehati artis kos kiai partai Allah amis kada kira amis ay gitu ayana makana ulah sok sombong Adam aing geus kadalon disebut sombong ku Gusti Allah tapi kan aing mah tetep ai babaturan mah babaturan bae mana Hawa aya di ditu di istana ieu keluar sakedeung ka dieu urang sharing Allah cokot Hawa cek ke Kang Jani kadi aya saha aya setan ente jana mah jelebana mah bageur ieu kepribadianana mah bagus adapun nyana teu daek sujud ka kaula eta mah urusan nyana tapi aya jelebana mah kan nyana mah leuwih pengalaman sebab nyana makan leuwih ti heula di sorgana ge besi urang deuk nanya naon seluk-beluk tentang sorga ya kanyana otomatis sebabnya nyana dulu ti heula geus urang ulah aya naon lah urusan nyana diturunkeun ka dunia urusan urang di sorga adapun babaturan mah jauh masalah iya oge sih cek Siti Hawa geus kumaha kakak bae sih eta dia ngobrol iblis di luar pagar sorga Kangjeng Nabi Adam di sorga ngobrol nu sakitu luar biasa nak dahsyat hebatnya sahangat anu pohara antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam seakan-akan eueus sekat padahal mah disekat ku lawang cek sakaol mah lain kitu lantaran iblis ieu keuluh ka Adam aya hasud mah nya nyana di sorga aing kudu diturunkeun ka dunia tetep aing teh kudu bisa nurunkeun Adam ka dunia kajen kumaha ge ngan kulantaran Kangjeng Nabi Adam di sorga iblis di dunia hese deuk ngobrol maka ieu iblis neangan orai begitu kapanggih orai koros iblis minta ka orai koros aing endek nyanding ka sia aju aing bawa ka sorga lantaran aing mah geus lain penghuni sorga cak orai teh aing mah embung atuh aing kudu kudu ka sorga mawa sia mah awas ya diadam siapa teu nyaho ka aing wah atuh iblis teh kajawaraan aya di nyana kakiaian aya di nyana kawalian aya di nyana meujeuna iblis iblis mengobrol jeung pedagang kos pedagang ngobrol jeung politikus kos ahli politik ngobrol jeung kiai dalil ngeberbet bae meme ditanya dalil geus ngadalil bae eta iblis nu kos kitu bisi di lembur urang aya nu kos kitu eta ge sarua anak buah iblis atuh teu naon jak orai teh gitu masuk nya ka orai asup ka sorga ngobrol lah di jero ari iblis jajar orai Kangjeng Nabi Adam mah biasa bebas nu mantak cenah teu menampakeun besi aya malaikat nu bakal ngusirnya nu jelas deuk di jero surga atawa di luar surga
komunikasi nyambung antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis. Cak iblis teh Adam sia jeung pamajikan ulah sok sambarangan duhar dahar unam inum jeung cukal cekel lamun memang eta henteu diperbolehkeun ku Gusti ulah tapi lamun ku Gusti dimeunangkeun atuh silakan ieu mah deuk nanya bae aya henteu nu dilarang sakitu doang ieu mah deuk pertanyaan teh aya masalah beusi aya naon eta nu dilarang sebab keur aing di sorga mah larangan nah ieu kuari aya apa henteu aya kuari mah naon cek Gusti kamari bebeja kieu fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin tah eta nu kuaing ditanyakeun kabeneran mana tangkalna tah ieu dam ada geus kieu bae heulanan poe ieu mah moal langsung aing ngomongna heulanan ieu mah sia mah geura tentrem bae di sorga aing dibalik ka dunia aing malah kayak ku aing dipikir-pikir lah tetangkal eta teh urut aing sebenarnya mah ih cek Kanjeng Nabi ada mulai nyen penasaran coba ku ari engke bae heulanan gampang urang ulah sakali ke SMS deui lah ya Allah hebat jasa teu sakaligus eta iblis teu kagoda turunnya da ka dunia nyana cicing neangan tangkal kayu caringin gede ujung niuhan nyana di handap takal caringin oh inilah pohon golkar cek sia ta iblis Delilah iblis teh naik deui ka luhur ngan tetep teu meunang nya masuk ka sorga main dahan Kangjeng Nabi Adamna ku ari kadeukeut lawang di dinya disekat ku lawang ngobrol lah iblis di luareun sorga jeung Kangjeng Nabi Adam cek Kangjeng Nabi Adam naon karena nu kamari deuk didongengkeun teh kieu cek iblis teh Adam nu sabenerna mah sorga teh pan urut aing mah geus nyaho jasa di sorga dipersilakeun ku Gusti Allah lamun Gusti Allah nyarita ka anjeun uskun anta wa zaujuka jannata pantes adab haju cek Gusti Allah fakula min haitsu situ mah pantes jasa wala taqrabu hadhihi syajarah ngan eta tangkal kayu nu dilarang ku Gusti Allah kula aing ieu deuk bebeja ka anjeun nu sabener-benerna mun sia daek amun teu daek mah aing mah moal beumual kira-kira mana hayang penjelasan kok aing dijelaskeun ai kira-kira teh hayang moal aing mah boh aing moal ngaganggu ka jelema nu keur di sorga moal teh aya bae keren di sorga anu di dunia ngan lamun hayang penjelasan endek dijelaskeun jatuh teu dadaon coba penjelasan ieu dam ainu sabenerna mah ieu tangkal teh lain nu dibicarakeun secara zahir Gusti Allah nyarita wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin eusina mah kieu maksudna ieu tangkal kayu ya ne gandrung ulah sote besi maneh jadi kebal di sorgana wates wangena jeung beusi maneh ieu teh mun ngadahar ieu setarap jeung malaikat pan aing nyaho mah iki sambil kasimpulan mah ieu tangkal ieu gandum mun ku maneh didahar engke maneh setarap jeung malaikat kumaha malaikat bapa nyaho kanu di luhur nyaho kanu di handap nyaho kanu di sekitarna eta malaikat ngaranna tah mun maneh ngadahar ieu bakal okos malaikat nyaho kana sagala rupa nomor kahiji nomor kaduana mun ieu didahar maneh langgeng di sorgana tah nu mantak ku Gusti Allah dilarang hiji beusi setarap jeung malaikat ka nyaho nomor kadua beusi langgeng eta pikir-pikir bae kumaha jatuh jasa ya Allah ya Rabbi
Ieu mun awewe mah langsung bertekuk lutut di hadapan laki-laki geus we pokona mah ieu mah deuk naon bae ge kumaha kakak bae. Pokona mah diserahkeun sagala-galana termasuk senjata ampuh. Ieu geus geunaheun geus. Tah pikir-pikir we. Iblis nu bener sih. Aduh. Ya. Debantek fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriyanhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Waswasa maka ngagoda anu pohara bisik-bisikan iblis ke Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa membisikan pikiran-pikiran jahatna anu henteu katembong seperti jahat. Digoda anu sakitu limitna ku bahasa anu lemah lembut. Waswasa setan lahuma ngagoda ngasupkeun omongan-omongan pikiran-pikiran jahat lahuma ka Kangjeng Nabi Adam jeung Hawa. Anu maksudna maliub dia lauma mauri adek dihinakeun ku iblis teh supaya iblis teh bisa galahirkeun naon anu jadi tutup-tutup ka Kangjeng Nabi Adam. Kemegahan kemuliaan di luhurna make mahkota anu seperti raja pakaianana anu sakitu hese tandinganana. Lantaran hasud anu kacida iblis teh ulah sambatkan dia aya cak iblis pokona aing kajen kumaha bae ge bakal ngagoda ka manehanana supaya coplok ieu kamuliaan jeung kemegahan kemewahan anu dibikeun ka Adam. Coba wa qala cak iblis ngomong ka Kangjeng Nabi Adam Hawa mana kumaha nyegah ka anjeun duaan rabbuhuma pangeran anadhi syajarati tina ieu tangkal gandrumila antakuna kecuali kaayaan anjeun tengke bisa malakaini setarap jeung dua malaikat hartina malaikat maloba kanyahona engke ge anjeun lamun eta di dahar bakal nganyahokeun sagala rupa nu aya di lauhil mahfuz bakal nyaho nu aya di dunia bakal kanyahoan nu sisa gedengeun pokona mah ieu sorga teh bakal kanyawan persis kos aya CCTV na bae kitu. Weh, poharat. Iblis geus jahon ka CCTV. Leuwih ti eta mah kan. Ieu mah sakadar jaritakeun depan urut aing sorga. Tah ieu kataran nu mantak dilarang teh bisi kitu nu sabenerna mah kahiji. Au takuna minal khalidin atawa anjeun mun ngadahar eta teh engke bakal teu paeh-paeh terus bae di sorga. Mantap jasa. Maknya Kangjeng Nabi Adam jeung Sita bisa kos kitu sih. Apan cek Gusti Allah ge wala taqrabah hadhihi syajarah. Bahasa Gusti jeung bahasa urang lain deui. Kudu diterjemahkeun Adam sing pinter sing hade. Ieu mah aing mah bisi sia kos aing kudu ka dunia mantak aing ka maneh ngomong kitu ge supaya maneh tetep di sorga. Ulah sok aju ka babawa ieu mah. Maknya jahat cek Gusti Allah wala taqrabah hadhihi syajarah. Bahasa pangeran nu hese. Bahasa pangeran teh kurang kudu limit dihartikeunana beus lain lalagaan. Saeutik bae. Urang bisa salah. Tah eta teh pihartieuna mah kos kitu. Nu sabenerna mah ku Gusti Allah dilarang wala taqrabah hadhihi syajarah ulah sok didahar ge ieu mah ieu eta teh lantaran ngabogaan hikmah anu luar biasa cok geura dahar sakedeung saeutik we didahar ujianna bulai bakal nyaho naon wae di sorga naon wae di langit naon wae di bumi poe bakal kadel percis kos malaikat bae pokona mah nyaho ka ditu bakal bisa hiburan kos malaikat isat tangkal kayu lu nuantak ku Gusti Allah di omat-omat ge beus tambah kapinteran. Kangjeng Nabi Adam ye. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kulantaran didesek ku Kangjeng Nabi Adam maknya akhirna timbul supaya ngayakinkeun ka Kangjeng Nabi Adam
timbul bahasa anu nomor hijina ieu iblis sumpah di hareupeun Kangjeng Nabi Adam wa qasamahum dab adik sasalaman wallahi billahi tallahi wahara demi Allah aing ngomong kos kitu soteh aing ku sebab karunya ka anjeun ulah datang ka diantepkeun di sorga teh eta bahasa larangan du asli mah eta sabenerna mah ngamanggakeun ngan beusi maneh engke loba kanyaho teh beusi takabur kan geus nyaho maneh mah eueuh sifat takabur geus nyaho maneh mah istimewa ja malaikat ge ngahormat ka maneh sakitu ge malaikat loba kanyahona ditah ngahormat ka anjeun kok mun anjeun setarap jeung malaikat ai utamana mah tetep utamaan anjeun ya maneh mah nabi ngan kanyaho mah pan tetep lobaan malaikat mun anjeun ngadahar eta wallahi demi Allah maneh bakal leuwih istimewa tibatan malaikat jeung moal pae-pae eta mah atuh lamun percaya bae mangga lamun teu percaya atuh saboro inni yakum laminan nasihin tugas ka ulama ngan sakadar nganasehatan ka anjeun masyaallah aduh ngeunaheun kana jantung asana tiis jasa jantung tiis ya Allah geus lah sakitu bae cek iblis teh kula mande ka dunia deui bae tah tinggal dipikirkeun bae kurang kumaha nu jadi prank nganasehatan batur momoal aya nu nganasehatan modal kitu mah rahasia tah mah sabenerna ngan lah atuh aing kudu dibikeun rahasia tinggal rahasia geus bae nah ieu mah pileulean bae bener ya iblis moal sumpah ka ulama ke wallahi billahi tallahi lamun lain rahasia moal kudu make sumpah masya kumaha atuh Kangjeng Nabi Adam teh langsung juan yang Siti Hawa gadeuketan kana eta tangkal kayu dicekel-cekel ku Kangjeng Nabi Adam buang beureun heuh sakumaha cek iblis ieu tangkal gandum teh mun kurang di dahar urang tambah ilmunya kana segala rupa jeung meureun urang teh jadi langgeng moal dipaehan ku Gusti Allah Hawa istriku tercantik istriku yang setia yuk urang dahar yuk atuh kumaha kakak bae ja asana ku jelas jasa eta iblis gara sehatan ka urang make sumpah segala meureun manan kitu ge dedeung jeung nyaheun ka urang teh urang dahar bae atuh hayu yuk didaharlah ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa kumaha barang didahar فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة maka ku gara-gara iblis kana sehatan make sumpah nu sakitu hebatna atuh iblis garana ge orenganan iblis tetep bae nya nama pinuh ku tipuan dengan tipuan iblis Adam kita turun ti sorga gara-gara nama bigururin tipuan iblis padahal lauma maka nurunkeunlah iblis ka Adam jeung Hawa tina tempat nu sakitu mulyana sorga bigururin ku tipuan iblis anu nipuna teu kira-kira siga anu padahal manipu limit bahasana bangun seserahan teh temari daek bae manggarin teu mah atuh nyanggakeun sadaya-daya cek iblis ngan ari ka ulama tugasna ngan sakadar nganasehatan demi Allah billah tallah mangga tamah nah kulantaran didahar ku Kangjeng Nabi Adam falamma zaqal syajarata barang didahar ku Kangjeng Nabi Adam saketika ekna kana buadat lahuma sauatuhuma mahkota halal berpakaian-pakaian ararindit kabeh ucutan sataranjang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teu daekeun baju nempel di awakna diudag geus teu bisa make mana bae geus teu bisa bae sataranjang bae Adam jeung Siti Hawa teh Kangjeng Nabi Adam
Masya Allah. Idinya tembong dubur jeung kubulna tuh Kangjeng Nabi Adam teh kulantaran ngerasa isin jeung sieun ka Gusti Allah tok dikoyok sifani. Idinya nyokotan dang daunan waya di sorga min warokil jannati dadaunan dang daunan teh dipake ampok-ampok ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh ngan sakadar ampok-ampok doang dipake ka awak mah teu bisa. Dicokot daun pakai ampok-ampok nutupan kubul jeung dubur kitu kene Siti Hawa sataranjang di sorga teh. Masya Allah karim. Kemuliaan jeung keagungan kemegahan anu dibikeun ku Gusti Allah dengan sendirina copok kabeh teu bisa dipake. Wa nadahuma rabbuhuma lam manhakuma tilkuma syajarah. Allah ngagerok ka Kangjeng Nabi Adam nadahuma rabbuhuma Adam Hawa alaman hakuma antil kuma syajarah. Lain taing nyaram ka siapa saram ku aing dicegah eta masih ada wala taqrabah hadis syajarah. Mun kumaneh di dahar teh tanpa takula mina zalimin teu gade bare Adam Hawa. Dicacak di jalan beak Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di sorga dicerekan. Wa aqul lakuma mana geus ngomong ka sia Adam jeung Hawa kade inna syaitana lakuma atuwwun mubin. Pan setan teh musuh jaga coba kita goda keneh bae. Sarekan. Kangjeng Nabi Adam cerik jeung Siti Hawa geus teu bisa kukumaha lantaran atuh memang geus kieu meureunanan maksiat ka Gusti Allah teu nurut kana omongan-omonganana. Jadinya Kangjeng Nabi Adam berat didinya sujud. Ulah sujud. Lain tempat sujud di dia mah. Pengabdian sia datangkan pieu Adam. Hawa. Kunaon sia teu nurut ka aing? Idinya Kangjeng Nabi Adam ngadua qala rabbana wallahu a'lam san rugi laramena bakal kumaha ke diturunkeun ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Wah ujianna batalkeun ngabesan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah. Ucap sama Imam Qurtubi moga ngarahmatan hu Imam Qurtubi safallah. Wa mithlu ma fu'ila bi Ubaidillah lan utayum pamane barang kang den pigawean makalawan ki Ubaidillah bin Ziyad kadzalika. Iku kaya mangkono-mangkono ma fu'ila den pigawean ma Ibasri bin Artad kalawan ki Basri kang petang ki Artad Al-Amiriyah alladhi hatakal Islam kang ngarusak ya bisunni Islam wasapakalan numpahkan ya bisu adamal harama ingetih kang harama patalalan ngabunuh ya bisu ahla bait Rasulillah ing ahli bait Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yari lahu lan orang ngaraksa lahu kado bisu afazimamu pirang-pirang tanggungan Wadzabahalan ngabunuh ya bisu ibni Abdillah ing anak rarane Ubaidillah ibni Abbas bin Abdul Muttalib wa umalan lahu taikarane ibni Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muttalib saghirani ko kang cilik karone baine yaday ummiha dalam antarane arep mboke karone ibni Ubaidillah iya muhanikang bubungahan ya kang lagi bubungahan ya karena ibni Ubaidillah wa huma lan utaya ibni Ubaidillah iku qaimu Abdurrahman padzahala aqlu ummihi maka ilang apa akal mboke karena ibni Ubaidillah salat lan dadi ya ummu kalmat dunatiku kaya wong kang edan waruwiyalan riwayatkan warwa Ibnu Abi Syaibah talan ngariwayatkan sapa Ibnu Abi Syaibah fi musnadihi dalam kitab musnad Ibnu Abi Syaibah
anna Muawiyah taing satuhne Muawiyah arsalaiku ngutus yang Muawiyah bisur nartat ingki bisur kang puta ingki artat pijay sinazimin dan tentara kang agung badat takimil hakamain ing dalam sausan yang hukuman hakim rara pasaru maka lumaku ya bisulan kabeh yang dayas lan jayas binasam saking samata qadamul Madinah tamalah malatu maka ya bisulan jayas kabeh ing Madinah wa milul Madinati lan utawi gubernur Madinah yaumaidin dalam hari kalaiki qadamu iku min jihati Ali bin Abi Thalib ada saking arah ki Ali kang butang ki Abi Thalib radhiyallahu anhu ganilar benu sapullah saking Ali wa Abu Ayyub Al-Ansari utawi amilaiku ki Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ganilar benu sapullah saking Abu Ayyub sahibu Rasulullah kang ada sahabat Kangjeng Rasulullah papar Abu Ayyub Al-Ansari maka lumaku sapa Abu Ayyub Al-Ansari wallahi qala nemu ya Abu Ayyub bi Ali kalam nada radhiyallahu anhu ganilar benu saking Ali wa dakhala bisulan manji sepaki bisual Madinah taing Madinah pasaida makamu gaya bisu mimbar aing mimbar Madinah wa qalalan wacap ya bisu aina syekh ikun diutawi syekh insun alladzi ahituhu kang wis gangjing akan insun ing syekhuna ing dalam kana pangambilan sikalon kamayani nijaya bisu Utsman dapan ing Utsman kang lapuang kang putar ing apa radhiyallahu anhu ganil rabbu subhanahu saking kare Utsman dan afan sumagala kali-kali ngucap ya bisu wallahi supaya insun demi Allah ya ahlal Madinah ya ahli Madinah laula mauhida ilayya Muawiyah laula ma'ahida lamun oranana uti barang kang ngajanggikeun maring insun sapa Muawiyah matarak subil Madinah maka ora ninggal insun dalam Madinah muhtaliman ingkang parak balik illa qatal tu angin ngabunuh insun ing mutalan sebab ahlul Madinah kari marenta ya bisu ngali Madinah yubayu ingin tabarar hati ahli Madinah li Muawiyah takade Muawiyah arsala lan gutus ya bisu ila bani Salama maring bani Salama qalan ngucap bisu malakum indi amanut orang nana ikut tetap kada siraka beng dan saning sunutai keamanan wala sabiqalan orang nauti sabiqa hatta tahun hatta tatuni mana tarka siraka beng sun nakani siraka beng sun bijabir bin Abdullah kalan Jabir kaum Abdullah fa khubira bidzalik maka den caritakeun bidzalik kalawan mangkono qala malakum indi amanun sapa Jabir fadala maqam makalumaku Jabir hatta qala malamanjing Jabir ala ummi Salamah mari Ummu Salamah zaujin Nabi dari Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gufaqala ngakamu cep Jabir ya ummah duh mbok ingsun innahum yatlubuna satuhune ya guys kunyarupri ya guys kabehan ubaya ingin ta bayat ingsun sali Muawiyah ta kada Muawiyah faqalat wa kamu cap ya Ummu Salamah lau kada Jabir ara an tubay'a ningali insun intabat sira wa illam tubai qataluka maka bakal matain ya jaz kaing sira faqala maka ngucap Jabir hadhihi bi'atu dhalalah wa taykila bi'atiku bi'at kang sasar thumma inna Jabiran ata Bisra kari-kari satuna Jabir ketika Jabir ing Bisra wa bayaulan bi'at Jabir ing Bisra Muawiyah tegar Muawiyah wa hariba Bisra durat lan ngaruntukeun sabagi Bisra ing pirang-pirang umat kasiratan kang bil Madinah ting Madinah semangkala kali-kali lumaku kitu ya bisul hatta malah takaya bisul Makkah ta Makkah biya Abu Musa lan ikut tetep dalam Makkah ta Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kanilar penusu saking Abi Musa fa khapa Abu Musa makau di sapa Abu Musa lan singat sa Abu Musa itulah yang sing tematain ya bisul Abu Musa pahriba maka Abu Musa fakila zalik maka daun sabakan Abu zalika mangkon hariba di bisul kalau bisul faqala maka bisul malkun ta lial ke makun tu orang yang sun ikut daripada yang termati ni sun hoing Musa badan akhlak yang saya enta muacat ya Musa alian ningali falam yatlubu bisul makaran yuprihu ing jahu ing Musa sabab bisul pada zalika nabi mangkono hariba summa kataba Abu Musa kali nyuratan sa Musa ilal Yaman maring Yaman ana khailan mawza ilaikum satuhune bala tentara kuda iku kang mabung satun kan yang tuslikum marisai kami Muawiyah saking Muawiyah lian zura darpun yang madain ya khail ashab Ali wa amilhi ashab Ali lan amil Ali bil Yaman yang faqabila nasu makan yang sama Abu Musa zalika ing mangkono zalika ing mangkono kataba Abu Musa
Sumamado bisun kali-kali, lumaku sapa kali-kali, lumaku sapa bisun lal Yaman, wa kana amilun lana sapa wa kana amilu Ali, wa kana la amilu Ali lana sapa amil Ali biha ing dalam Yaman iku Ubaidullah bin Abbas. Falamma balagha maka sama-sama tu Makkah yang Ubaidullah, amr bisun apa perintah bisun, perro maka lumaku iya Ubaidullah ilal ku kamaring ku pahatta maladaka iya Ubaidullah alian ngali. Fastakhlafa lan nandaikan khalifah iya Ubaidullah alal Madinah hingga ke Madinah Abdullah ibn al-Madaini al-Harisi fa'ata bisu maka tegasa bisu faqatalau maka matan ya bisrul ing Abdullah wa kutila mau ibnu London pada sumertane Abdullah sapanek Abdullah rajalan babalik bisun ila Syam maring Syam nyaritakeun tentang kelanjutan pembunuhan tentang Sayyidina Husain. Anu kamari ternyata pembunuhna dibalas langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teureun-eureun di zaman Kangjeng Nabi Musa, memeh Kangjeng Nabi Musa, memeh Nabi terus tentang Suriah, tentang Palestina, tentang Mesir, tentang Baghdad, tentang Iran, tentang Mekah, tentang Madinah. Memang etalah negara-negara tertua di dunia. Mantak kurang Suriah kuari perang teh aneh, Baghdad perang teh aneh, motif-motif perang geus macem-macem tiba. Mantak kuari mah komo ieu mah hese urang nyaritakeun peperangan nu ayeuna mah. Lantaran Yahudi Nasrani, Yahudi, kuari keur bener-bener manehanana ngadu-ngadukeun Islam. Sehingga tafsiran-tafsiran tentang peperangan Persina macam-macam. Mantak urang mah tetep bae, khususna urang ngadoa jang diri urang, jang keluarga urang, jang negara urang, supaya urang dibere keamanan ku Gusti Allah. Jeung urang doakeun dulur urang nu di Palestina, dulur urang nu di Irak, dulur urang nu di Suriah, dulur urang nu di Mesir, nu di Turki, mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah model nu terjadi terhadap Ubaidillah bin Ziyad, kadzalik itulah terjadilah terhadap Bishr bin Arta sebagai pembunuh al-amiri alladzi hatakal Islam nu ngarusak terhadap agama Islam, anu numpahkeun darah peperangan di luar sabilillah, yakni damul haram. Manehanana teu kira-kira ngabunuh ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Kangjeng Nabi Hasan, Husain, berikut incu-incuna dibunuh kabeh. Walam yar'alahu jazama, jeung henteu ngaraksa kabanehanana pertanggungan teu aya kumahanyana bae. Bahkan nyana mencit ibnu Ubaidillah bin Abbas ibnu Abdul Muttalib gaduh putra ngaranna Sin Abbas, paman Kangjeng berarti manehanana teh. Kemudian boga anak ngaranna Ubaidillah, boga anak dua lalaki dua anak masih budak kene, buluh bae. Masya Allah. Saghirani huma saghirani baina yaday dibunuhna di hareupeun indungna. Keur meujeuhna lulumpatan sesenangan jam rohani. Hiji ngaranna Ki Qayyum, dua Ki Abdurrahman. Atuh kulantaran dibunuh di hareupeun indungna, fadzahala aqlu ummihima, akal indungna hampir stres. Deuleu di hareupeun indungna langsung dibunuhna. Masyaallah mantak qasarat kal majnuna. Itulah kekejaman nu baheula. Mantap. Datang ka kuarit terus bae. Ya Allah, ya Rabbi. Ibnu Abi Syaibah ngariwayatkeun dina musnadna sanyana Muawiyah ngutus ka Bishr bin Artad melalui tentara anu luar biasa sabada keputusan dua hakim supaya berangkat di mana ya di Suriah, Syam, Damaskus, ka mana? Ka Madinah. Berangkat. Saat eta nu jadi gubernur di Madinah diarah Ali bin Abi Thalib Abu Ayyub Al-Ansari sebagai sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang ku anjeunna
supaya diduduki ku anak buah Muawiyah. Maka Abu Ayyub berangkat manehanana meninggalkan Madinah manggihan ka Sidina Ali. Asuplah Sidina Ali kan aya di Kufah harfu eta. Kemudian manehanana lumpat ka ditu ka Kufah ka Sidina Ali, ditinggalkeunlah Madinah, asuplah bisun ka Madinah, langsung naik mimbar lantaran gubernur nang geus teu aya. Nyana ngomong ayeuna sayyidi mana? Sayyidi alladzi ahidtuhu bil amsi nu kamari kukula geus kajangjikeun ulah ka mana maneh? Hah? Ulah ka mana? Hiji turun atau dibunuh? Ternyata geus eueuh. Nomor hiji, nomor kedua mana Utsman bin Affan? Tangan kunya dek dibunuh deui bae. Masya Allah. Semoga cak bisu wallahi ahlal Madinah laula ma'ida ilahi Muawiyah lamun Muawiyah teu janjikeun ka urang mataraktu fil Madinah muhtaliman illa qataltu moal ninggalkeun ka budak nu kakarat balik deukeut menghadapi balik kecuali kukula dibunuh kajian kuku bage sahabat dibunuh. Pohara ieu kikiriman Muawiyah teh dahsyat jasa. Suma amaru ahlal Madinah yubayyul bayya. Nyana maksa ka ahli Madinah supaya ngebeat. Supaya beat percaya bahwa Muawiyah lah sebagai pemimpin umat manusia di dunia. Khususnya di belahan timur tengah umumna sadunia supaya beat ka Muawiyah dipaksa. Wa arsala ila abisla bani Salamah, anjeunna ngutus ka bani Salamah wa qala malakum indi amanun wala sabiqah hatta atauni bi Jabir. Moal aya keamanan yang moal aya kangeunahan sehingga maneh ngadatangkeun heula ka Jabir. Jabir bin Abdullah ieu sebagai gangguanana coba datangkeun. Bejaan ki Jabir bin Abdullah. Ternyata Jabir bin Abdullah lompat datang ngadatangan garwa Kangjeng, istri Kangjeng nu masih ayeuna yakni Ummi Salamah. Jadi nyana nyarita ya ummah indahum yatlubuna an ubaya li Muayyah. Manehana nita supaya urang meat kumaha untuk penyelamatan. Takolat cek pamajikan Kangjeng lahu awa an subaya beat bae untuk menyelamatkan wa illa qataluk lamun anjeun teu beat maneh bakal dibunuh kajen ku kumaha. Mantap pakola hadhihi bayatud dalalah ieu mah beat dalalah kos kuari. Koskuari teh isis teh lamun beat ka manehanana salamet mun teu beat deuk saha bae ti golongan maneh bonuh bae. Ieu kan teu beres ieu kuari. Masyaallah. Ka Indonesia kan geus asup kuari. Masih dirahasiakeun lantaran aya sabaraha kiai anu dicomot kuari ku ISIS. Mantap kuari teh urang kudu jaga-jaga di Banten geus siap. Jawa Tengah, Jawa Timur. Ngan untung alhamdulillah pemerintahan orang tanggap di bawah Presiden SBY kene kuari. Allah alamun SBY nu eta. Si masih heran. Bangun sentimen dah gitu. Hai. Oke bakal timbul bendera-bendera seperti bendera Kangjeng Nabi. Kan Kangjeng Nabi pupus teh benderana warnana hideung. Tulisanana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Akbar. Bendera eta kan eueuh. Ketika Kanjeng Nabi pupus bendera eta teu aya. Adapun nu sejen makan araya pedang Sidina Ali kuari di Turki aya. Gelas patilasan Kanjeng Nabi di Turki masih kene aya. Tarumpah Kanjeng Nabi di Turki masih kene aya. Rambut Kanjeng Nabi anu dibagikeun saat haji wada di Mina di Turki aya, di Baghdad aya, di di Mesir aya, di sababaraha negara aya, di Suriah aya. Araya tabak kabeh, bahkan sorban Kanjeng Nabi, sorban Sayyidina Ali masih kene aya. Tapi ieu hiji teu kajahoan ka manana. Bendera Kanjeng Nabi warna hitam, la ilaha illallah Muhammadur orang lamun nyaritakeun kos kitu menyaritakeun di Indonesia. Bung Karno luar biasa menggebuna, berapi-api ketika pidatonya meyakinkan terhadap bangsa Indonesia untuk membela bangsa negara jeung agama siapapun pokokna mah ganyang. Mun urang nyarita tentang pidato Bung Karno, urang kabawa pinter, kabawa terharu, kabawa menggebu-gebu. Kunaon eta? Terharuna hati.
Bung Karno ganang musuh kacaritakeun Bung Karno maot pedang kerisna nomor kahiji nomor kadua itekna nomor katilu cincinna nomor kaopat bendera sangsaka merah putih nu asli eueuh nu sabenerna apa kula buka rahasia ku ari bah eta nu aya lempengan nu kamari diganti teh eta ge teu asli nu asli mah eueuh nyana sakitu nyaritakeun asli-asli teh nyahoeun berarti berbarengan dengan keris Bung Karno cincin Bung Karno buah ieu ya entah kieu moal dikamamanakeun kajen kumaha ge emang kunaon gitu weh aya sejarah I love you-an ieu sia mah ka mana bae bendera sangsaka merah putih kemudian keris Bung Karno cincin Bung Karno begitu Bung Karno pupus teu aya ngehiang datang termasuk bendera sangsaka merah kula ingat pada tahun 71 jam setengah 12 imah ieu keneh datang jalan dapur Assalamualaikum kula dibuka nanyakeun abah keur sare diajak ku kula ka hareup ieu kemudian abah dihudangkeun itu dihudangkeun langsung aduh hareupan ngadu dengkul kula belah dieu tanya ku abah aki ti mana Bogor aya naon ka dieu neuk neang batur kula waktu didigul saha Ahmad bin Khairun kaget ai ke ieu saha ieu mah anu mung proklamirkeun Indonesia Masya Allah kula mawa cai kadinya teu diinum saat eta mah pancen aya kueh-kueh mawa gula Jawa nu sok disuguhkeun teh bener teh budak wari mah nyahoan budak wari mah gula Jawa disuguhkeun tetep teu didah tidinya aya bungkusan di dieu ku abah ditanya ieu bungkusan naon aki ieu mah bungkusan teh bungkusan rahasia coba kaluarkeun dikaluarkeun cincin ari ieu mah keris meunang teu ningali mangga wae dideuleukeun minimal kula pernah neuleuh lah ka keris ada lah kula mah dihitung ku kula 1 2 3 4 5 6 7 nu haji pendi mah 11 loba teh loba teh ngaturan ngapung jadi henteu atuh eta suka deui kemudian ku abah dilalaga ku bamun jeung kula can waktuna nu ieu sangsaka merah putih nu asli dibuka dikibarkeun Masya Allah dilepan deui cincin bendera termasuk keris itek da di dieu hiji set di deuleu ceulina gede sabeula coba Haji Pendi nyana mah lain gede sabeula rebing kabeh aduh nu rebing kitu mah biasana cekolot baheula eta teh cenah ngadenge tapi plus-plus eta kitu celikos kitu teh celik kenceng lamun rancung eta bagus sebab kancil rancung pinter nah ti dijalah langsung dongeng tentang perjuangannya langsung mengarah ku lagi oh berarti Bung Karno sanajan teu nyebutkeun ngaran ti dijalah langsung ngobrol tentang perjuangan babarengan jeung Ahmad Khairun sanggeusna pas jam 12 azan lah budak di dia Allahu Akbar lah cek manehanana kula geus di bejaan kuburanana mah di mana di Doyong kula dek zarah kemudian kula dek ka Banten insyaallah doana bae pamitlah pas zarah pas azan kemudian keluar setelah keluar mengkol ka dieu pas eueuh berarti harita can pernah kapanggih deui kapanggih jeung Soekarno nu kuari jadi DPR Golkar
Batur Haji Pendi teh Soekarno eta mah. Jadi kula nu mantak wani nyebutkeun bahwa Sangsaka Merah Putih nu kuari lain asis sanajan inting-intingan sebab harita dibawa kerisna, cincina, itekna, benderana. Hiji deui payungna nu kunyana. Payung aya payung. Etalah tahun 70 hiji, Masya Allah Karim. Teu bisa kapopohokeun tah. Harita teh kejadian eta nu pohara jasa. Masya Allah, haju kula ngomong ka Abah. Pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya, cak kula teh. Heueuh nya, cak Abah teh Abah ge teu kaharti. Ngobrol jeung budak ieu beureunanan. Abah ge teu kaharti cekeuna teh. Bareng geus gede mah loba Soekarno kuari. Aya Soekarno M Nur. Tah mah bapana Rano Karno tah mah. Ieu keur carita eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang. Lamun engke cak Bung Karno saat kikis Indonesia bakal bangkit kembali. Engke Indonesia bakal perang, iraha eta. Ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang. Hiji, nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda. Lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ieu mah kajen kumaha ge. Engke urang Sunda nu bakal jadi presiden. Nomor kahiji, nomor kedua Baduy nyerang. Di dinya lah bakal timbul peperangan. Perang lah mimiti jeung urang. Kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan, turunlah engke Amerika. Wah, dahsyat luar biasa. Mantap aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia engke caina ge eta mah getih bakal. Sok tanyakeun gerakan nyaho. Moal aya caian eta mah kali eta mah getih engke bakalna caina. Bener bae kuari eueuh caian. Atuh caina ge sapira cai kobakan kitu dipelakan lelek wajib Pendi. Wajib lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona mah geus. Ya sorangan di dinya. Tampangnya nang kudu meuli lele di dinya. Nah, engke cak Bung Karno perang bakal aya titurunan kaula nu bakal jadi kesatria, ieu bakal diturunkeun ka dinya. Kerisna doang. Cincina jeung itu bakal dicekel kupong gawana turunan kiai nu bakal nyekelna. Bendera bakal dikibarkeun kembali. Bener atau teu bener jangan nu ngomong seperti gitu. Geus tamah cerita Indonesia mistik tamah kos kitu mah. Indonesia mah emang resep kos kitu antar resep. Tapi kan di sisi lain Kanjeng Nabi nyarita bendera kaula dengan wafatna kaula ikut terkubur ke Kanjeng Nabi. Ieu sejarah anu luar biasa. Engke bakal keluar bendera eta dibawa keturunan kaula. Malikul ardi arba'ah kafirani wa mu'minani. Dua kafir, nu dua mukmin. Wa sayakunu khamisun. Bakal jadi raja sadunya kalima. Wa min dzurriyyati. Eta adalah turunan kaula. Ismu abi. Wa abu abi. Artina ngaranna sarua jeung ngaran kaula. Ngaran bapana sarua jeung ngaran bapa kaula. Berarti ngaranna Ahmad bin Abdillah atau Muhammad bin Abdillah. Wa Mahdi. Engkelah bakal timbul Mahdi mawa bendera ti Kanjeng Nabi. Jadi eta bakal dikibarkeun bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana nyana lahir? Di Madinah. Di lemah geus kalut di dunia kabeh. Lompatlah nyana ka Mekah, ditunggu di Mekah. Setelah mina acak-acakan ke. Idinya nyana salat bae, kemudian ayalah seorang rajul Tamimi nganyatakeun bahwa ieu Mahdi. Terekeun nyarita jarajeng terekeun ngaku, kakarak nyana ngaku. Disumpah, setelah disumpah nyana berangkat ke Suriah. Suriah itu biang peperangan teh Suriah Damaskus tu kuari, lantaran eta lah negara tertua di dunia.
Sejarah terus tak kaget lamun orang sering bacaan hadis Suriah perang, Palestina perang, Baghdad perang, Mesir perang. Teu aneh sama kos kitu mah. Lantaran memang tiba heula. Peperangan-peperangan nyana urang ditu leuwih maca sejarah nagaranya na. Nyana leuwih maca bangsanya na. Lamun dihareupeun nyana di Dredet teu aneh di Baghdad mah. Teu aneh di Mesir mah. Urang bae maca bangsa Indonesia, baca ku urang teh tahun 45. Baheula memehna. Diduduki ku Belanda 3 abad setengah. Turunlah Belanda, turunlah Inggris, turunlah Jepang. Terus gedoran Cina, hampir ku ari ge digedor deui Cina. Saho Jawara mah geus kieu bae ku misal geus kira gedoran deui nya, ira gedoran deui. Wah aing mencet cek bae cek jangan teh dipencitan bae disape ku aing. Karena itu baik Indonesia ge boga sejarah. Dibaca sejarah Indonesia. Atuh Baghdad baca sejarah Baghdad, Mesir baca sejarah Mesir. Ditulah kelahiran para nabi, kelahiran para rasul. Teu anehnya nama nu ngaran perang sabilillah teu aneh. Urang kuari dedet 1000 pae. Nyana nu ka sorga urang nu ceuri. Dari urang mah teu puguh teu karu salat teu naon teu. Yang cerikeun nyana nu geus aya di sorga Aisyah salat teu naon teu bolon puguh kreditan ge teu anggeus. Sedih cenah aing mah Palestina geus di sorga nya mah. Aisyah. Ohnya. Nyana macaan Palestina, kelahiran negara nabi, negara rasul. Perkumpulan para wali abdal, perkumpulan para wali asoib, perkumpulan para nujaba, para uropa. Ditulah perkumpulan para aulia Allah di Lubnan, Gunung Libanon. Ararane ya nama. Nu mantak pae seri. Kamu duluan ke sorga cak babaturanana. Tunggu, tidak akan lama lagi saya akan berbarengan dengan kamu. Saya akan senjata. Saya rela dibunuh oleh kafir. Di batan aing pae kurang dahar banding dibunuh ku kafir. Batur bakos itu tekadna. Penting agama ya'lu wala yu'laleh. Maleureun-eureun jadi perang gitu kumaha sabilillah. Kuari di Amerika hayang nyaho ente anu cacat mental, stres ngaranna kuari geus terkumpul ribuan manusia. Akibat penyerangan Palestina, akibat penyerangan Baghdad, nu salala stres, cacat mental di Amerika geus kewalahan Obama. Obama cenah cekarian deuk ka dieu kacukupan deuk minta obat. Itu salala stres cenah geus stres cenah geus bisa seuri ku Obama. Tuh. Nu dicaritakeun kieu memeh bendera eta nu asli dikibarkeun ku Mahdi. Bakal aya bendera nu sarupa jeung eta 7 bendera. Ieu lah nu ngeri urang. Benderana akur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hideung sarua. Engke dicekel ku pemimpin Suriah, ka dicekel deui ku pemimpin Palestina, ka dicekel ku Israel, ka ku Baghdad, engke ku Iran. Jadi urang bingung ieu teh nu mana nu asli. Tetep nu asli mah nu bakal ti Madinah mawa ka Mekah nu dibeat jangan sebagai Mahdi eta nu asli. Memeh eta mah can aya lain kajen ku kumaha kitu bae cirina beusi engke aya nu ngaku Mahdi ka imah ente geus ajak nyate bae misalnya nyana ngaku Mahdi sini kamu udah kita nyate sajalah di mana datu di Bojong ada sana tapi yang bayar kamu tetap Mahdi sial teh sih nggak ieu keur carita baheula sangat biadab datang ka kuari terus ieu baheula sakitu poharana maka hijieula terus sumaata Makkah tabiha di jero Mekah datang ki bisu teh ka Mekah di jero Mekah aya Abu Musa al-Asy'ari tidinya Abu Musa al-Asy'ari rempang ka awakna besi terbunuh lompatlah manehna pakila zalikal bisun faqala ma kunti laqal cak bisun kula moal ngabungu anjeun bade anu kala alian setelah ente mocot ka Sayyidina Ali ulah percaya ka Sayyidina Ali hiji bae satu suara Muawiyah persekutuan antara Ali dan Muawiyah anu diorbitkeun ieulah serangan-serangan ka Madinah ka Mekah supaya beat terhadap Muawiyah sahabat-sahabat lalumpatan kabeh masyaallah karim. Itulah para jamaah kaum muslimin summa kataba Abu Musa ilal Yaman yuratan ka Yaman anna khailan mabusatun ilaikum min Muawiyah lianzura ashab Ali wa amilhu bil Yaman
Nah, wa amilu bil Yaman bago bila nas dirinya narimal manusia min Abi Musa dari sumamado bisunil Yaman berangkat ke Yaman wa kana amilu alifiha Ubaidullah saat eta di Yaman Ubaidullah bin Abbas barang datang urusan itu kibisun kadinya lompatlah Ubaidullah sebagai gubernur Yaman diserang harita kubisu ke Yaman lompat ke Kufah datanglah ke Sinali dijadikanlah khalifah di Madinah. Khalifah di Madinah Hazrat Abdullah bin Munabbi tetap didatangkan ke Bisur dibunuh Allah bahkan anak lagi dibunuh kembalilah ke Syam ke Suriah jadi kitu bae ti baheula ge kulantaran Muawiyah baheula nu ngamimitian datang ka kuari Suriah Palestina Mesir Baghdad itu Iran terus ke Maroko terus ka ditu ka Turki Mekah Madinah maleureun-eureun terus bae datangkat turun mah di kuari can sabaraha ieu sakieu teh urang geus dahsyat jasa engke bakal leuwih dahsyat deui unggal nagara kabeh kalut moal wakat turun mah di lamun teu kalut seluruh negara kalut heula kabeh negara bakal timbul satu masjid satu gereja teu ribut kumaha satu masjid satu gereja teu ribut kumaha geus pemimpin organisasi berbeda ribut antara organisasi partai kitu kene versi kiai jeung kiai wah ambalaya geus puguh Islam jeung kafir muslim teh setengah hiji pohara bakal kalut anu luar biasa ditunggulah kedatangan Mahdi rindu akan datangna Mahdi engke di Madinah ka Mekah kakarak di beat mawalah bendera nu hideung tadi lompatnya na ka Suriah ke bakal cicingnya na di non Baitul Maqdis di dinyalah engke bakal aya bantuan ti Gusti Allah 300 para aulia Allah asal amprok sasalaman ditembak ngebul terus kitu da urang ngeunaheun jasa tah geuraheun asal sasalaman jeung Mahdi guys mulai ke Amerika ke Eropa ke Australia ka dieu ka Indonesia acak-acak kabeh kumanehanana satu suara lah eueuh deui khalifah hanya satu Mahdi eleh kabeh kakarak di dinya ngeunaheun urang hirup gereja dihancurkeun katil-katil